Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan dat. Ae bikulismin kalawan saban-saban jenengan min asma'illahi dati tina pirang-pirang jenenganna dat al mausupi anu disipatan bisipatil kamali kalawan pirang-pirang sifat anu kasampurna pirang-pirang kasampurnaan ualipu ngarang ke kuring pallohu mangka ari Allah eta ismun jenengan limaujudin pikeun anu maujud wajibil wujudi tur anu wajib ayana mausupin tur anu disipatan bisipati ku pirang-pirang sifat munajahin nu dibersihkeun anil afati tina pirang-pirang pancabaya la syarika nu teu aya ngarejeungan eta maujud lahu ka itu Allah fil makhluqati dina pirang-pirang makhlukna. Pakauluna mangka ari dauhan urang sadayana wajibul wujudi lapad wajibul wujudi eta rodun nolak alaman ka jalma qala nu ngadawuh si eman innallaha sanyana Gusti Allah eta jismun jisim. Jadi ayana wajibul wujud eta nolak kana jalma anu berpendapat bahwa Allah teh jismun gitu. Li annahu karna sanyana kalakuan jeung tingkah idza kana di mana kabuktosan itu Allah eta jisman jisim yakunu maka kabuktosan itu Allah eta zaijal wujudi anu wenang ayana. Wa qauluna sareng ari dawuhan urang sadayana mausupun bisipati mausupin bisipati eta rodun nolak alal mu'tilina kajalma-jalma anu nyuwungkeun annapina anu nganapikeun li sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Wa qauluna sareng ari dawuhan urang sadayana munajahin lapad munajahin anil afati eta rodun nolak alaman kajalma wasopa anu nyipatan si iman huka Allah binako isi ku pirang-pirang sifat kakurangan. Wa qauluna ari dawuhan urang sadayana la syarika lapad la syarikalah fil makhluqati eta rodun nolak alal qadariyati kana qadariyah al qailina anu ngomongkeun itu qadariyah. Innal abda sanyana hiji hamba eta yakhluqu midamel si abda af'alahu kana af'ala si abda al ikhtiyaroti anu bangsa ikhtiar. Al ikhtiyaroti berarti sifat abda kana af'al ikhtiyarota gitu. Ahlaka muga ngaruksakum ka itu qadariyah sallallahu alaihi taala. Jadi nu ngaran qadariyah mah berpendapat bahwa si abdu teh nyieun hiji padamelan teh anu karep sorangan al ikhtiyar teh. Lain karena kudrat Allah. Lain karena kudrat Allah, kudratul hadisah Allah nu dititipkeun ka manusia lain, tapi ku sabab manehana bisa sorangan gitu. Jadi urang kunaon maneh geuning eta bisa numpak motor henteu? Bisa atuh. Kunaon bisa sabab diajar baheula jadi euna bisa. Kitu nutur padahal mah urang mah kumaha-kumaha oge bi kudratillah kalawan kawasaan Allah gitu. Wa rohmanu sareng ari rohman eta mufidun anu maparinan jala ilani ami kana nikmat anu loba jeung banget lobana. Wa rohimu ari rohim eta mufidun anu maparinan dako ikoha kana lembut-lembutna itu ni'am. Bedana gitu. Jadi ku loba ku naon ngaran rohman mah ku sabab lobana nu ngasaan. Mufidun jala ilini ami teh. Loba sabab ku Allah dipaparinan. Anu jalma nu teu iman ge dipaparinan ku Allah teh. Tapi rohim mah dedek-dedekna dibikeun khusus keur jalma nu iman. Nepi ka nu lembut-lembutna. Tuh, nya kan di alam dunia mah hiji nu diturunkeun ku Allah teh tina nikmat Allah teh. Nu hiji kaasaan ku sararea bari moal seep kenu 88 di akhirat keur pikeun jalma nu iman wungkul.
Alhamdulillah risadaya pujian nu opat aya asana tegas nama pujian bikuli kamalin ku tiap saban-saban kasampurnaan. Eta lillahi tetap milik Allah. Li anal kamala karena saanyana pirang kasampurnaan eta imma qodimun boh eta mah nu qadim pahuwa mangka ari itu qadim eta waspuhu sifatna Allah wa imah hadisun boh eta mah anu anyar eta pahuwa mangka itu hadis eta piluh pada melan Allah. Paski ya sifat kodrot kodimah Allah mah kodimna Allah mah kapungkur kan ya. Sifatna Allah nu tumatep di Allah. Anapun ari ayeuna anu hadis mah sapertikeun urang migawe hiji perkara eta teh ku kudrotna Allah. Kudratul hadisah Allah tak urang teh netepan dina padamelan Allah gitu. Jadi segala rupa ge moal leupas dina padamelan Allah. Udah jeung qadariyah kan tadi. Ieu padamelan urang we cek qadariyah mah kitu. Lain padamelan Allah ngan Allah geus mere bisa baheula ka urang kitu. Dah berpendapat nanti sapertikeun kitu. Sifatna Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Aya jami'il makhlukina. Tegasna sakabehna pirang-pirang makhluk. Kama seperti ayat qala nu ngadawuh Allah taala kana itu emak. Qala ngadawuh qala ngobrol sa Firaun duh ngadawuh ka Firaun masa kurang gitu. Wa ma ari naon eta Rabbul alamina nu disebut Rabbul alamin. Qala ngadawuh itu Musa Rabbul alam Rabbus eta Rabbus samawati ari Rabbul alamin eta panu mangeranan sadaya langit pirang-pirang langit ol ardi jeung bumi. Wa ma sareng perkara bainahuma anu tetep itu mah di antara samawati wal ard. Wala yuso sareng teu bisa dihitung-hitung naon adadul alamina bilangan sakabeh alam adadal alamina kana bilangan sakabeh alam saha ahadun hiji oge. Illallahu angin Gusti Allah taala. Ya Allah ya. Moal aya nu tiasa ngetangi wal ti Gusti Allah nu uninga sabab Allah nu ngadamelna. Urang mah keusik di lautan ge teu nyaho, nu nempel dina badan urang ge makhluk teu nyaho. Sebangsa ningkuman teu apal kabeh urang. Allah nu uninga mah. Jadi teu aya hiji oge makhluk nu di alam dunya leupas tina pantauanna Allah Subhanahu wa taala. Wama ya'lamu sareng teu aya nu nyaho junuda rabbika kana tentara pangeran anjeun ilahua saha ilahua angin Gusti Allah. Teu nyaho kana tentara Allah mah terkadang loba disamarkeun. Contohlah dina peperangan salah sajina barokah. Jundun khofiyun min junudillah. Barokah ge same. Tentara tina sapalihna tentarana Allah. Tentara anu nyamar eta barokah ge sami. Oh nya seueur tentara Allah mah angin cai ge tentara Allah macam-macam gibas kabeh oge lah. Ada kalau kudu iman istiqomah ngaji enak mengaji sing bisa pisan ulah teu bisa ngaji. Ulah eureun ngaji bisi maot kaayaan teu ngaji paur lah paur. Paur ngaji terus enak urang istiqomah kade tah. Hada ari ieu alhamdulillah eta muktabisun anu menang nyokot minal fatihati tina fatihah. Oh. Pala abdola maka teu aya nuluhi unggul eta maujud minhu tinimang alhamdulillah. Likaunihi karena sanyana alhamdulillah eta minta limillahi ta'ala. Tina uningana dat Allah ta'ala walihada karena ieu itaro milih kana ieu hada musonif kana ieu. Sabab leuwih abdol tanya alhamdulillah mah disebutna abdol beli kauni minta sabab ieu uningan adat Allah. Tina sapalihna ilmuna Allah urusan alhamdulillah. Kana ngitung segala puji nikmat nu Allah teh da moal aya jalma nu bisa diri sorangan dirina sorangan moal bisa ina ngitung kana nikmat nu geus dipaparinkeun ku Allah. Moal kahitung ku urang iwati uningan adat Allah eta mah ilmuna Allah. Matak di urang kudu syukuran ya Allah ya Allah. Tak dina cek ilmu nauma kan disebutna ibtida majaji saatosna bismillah kan nya.
Wa asyhadu sareng nyaksian kuring ukiru tegasna mah ngucapkeun kuring teh. Wa usodiku tuluy ngabenerkeun. Asyhadu teh kiru nyaksian teh kitu geus ngucapkeun ngabenerkeun ngayakinkeun dina hate eta asyhadu. An kana saanyana kalakuan jeung tingkah annahu tegasna saanyana kalakuan jeung tingkah al halu wasya'nu. Eta la ilaha ta'ayanu daydi nu hak diibadahan eta maujud aya lamah buda tegasna mah teu aya nu bisa diibadahan eta maujud bihakin kalawan sabenerna mungkin tur anu kongang anu mungkinnya budak ayeuna mah da hese disebut kongang teh kurang ngarti mungkin ilallahu angin Gusti Allah wahdahu barina wung nyorangan itu Allah ayamun paridan tegasna nyorangan fi datihi di datna Allah wasifatihi sarang sifatna Allah wa falihi sarang pirang-pirang padamelan Allah la syarika nu teu aya nu ngareujeungan eta maujud aila musyarika tegasna teu aya nu ngareujeungan eta maujud lahu ka itu Allah fidalika dina itu fidatihi wasifatihi wa afalihi kadinya wa asyhadu sareng nyaksian kuring anna sayyidana kana sanyana Gusti urang sadayana eta Muhammadan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadan tegasna Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu hambana Allah taala wa fil wasfi sareng dina nyipatan bil ubudiyati kana abidna kaabidan kakaabdiannya eta isyaratun ari isyaro ilal khudu'i kana handap asor wa tawaddu'i jeung ngarasahina tawadunya rendahkeun diri wa ta'budi sareng kumawula al munasibi anu mantesan lima qomihi kana darajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahya ari itu ubudiyah eta asrofu sifatil insani pangmulia-mulyana tina pirang-pirang sifat manusia walau huron sanajan anu merdeka walau kana huron teh walidalika sareng karana itu asrofu sifati wusipa maka disifatan Nabi biha ku itu ubudiyah bi asrofil maqomati dina pangmulia-mulyana pirang-pirang makom kama fi qoulihi ta'ala subhanalladzi asra bi abdi. Jadi kunaon di dieu make bahasa abduhu tadi teh isyarah kana khudu'i wa tawaddu'na. Jadi ngarasa rendah diri dan dipayunan dat Allah teh sehingga ayeuna kumawula anu mantesan kana makomna darajat Kanjeng Nabi. Nu disebut ubudiyah teh eta mangrupakeun pangmulyana sifat ti insan ti manusia. Disebut ubudiyahnya. Kaabdian jadi bahasa abdun didinya anger we Kanjeng Nabi dengan bahasa keuna abdun abduhu hambana Allah tur padahal Kanjeng Nabi teh geus diraksa sagarupan tapi ku tawadu kudu huduna di dieu tetep bahasana abduhu fi asrofil maqamat kitu tah wa qalu dawan Allah taala tabarakalladzi nazalal furqana ala abdihi wa qalu fa'auha ila abdihi ma auha tetep Allah ngabahasakeun ila abdihi teras gitu ila abdi wa fi idopatil abdi sareng dina idopatna abdi ila domiri kana domir eta aqwa leuwih kuat eta aqwa saropi leuwih pangmulia-mulyana anu leuwih kuat gitu nya atawa ari kamulyaanana anu leuwih kuat gitu wa ablagu sareng kamulyaanana anu leuwih banget gitu. Kala ngadawu sabaduhum sapaeuna ulama wa inna makhtaro pastina milih subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala dalika kana itu ubudiyah li nabihi kana nabina Allah habibihi jeung kakasih Allah li Allah tadula karena supaya ulah sasar ulah nyasarkeun umat tahu ka umatna nabi itu nabi nya umat tahu ka umat nabi biti kodihim ku patekadana ayeuna umat pihi di ka itu nabi malayaliku makana perkara layaliku nu teu pantas itu umat kama seperti perkara waqo anu tumiba itu malikaumi Isa alaihissalam ka kaumna Nabi Isa alaihissalam apada maedahkeun dalika kana ieu ala tadula eta umat tahu kadinya
Sa'al Qalyubi warosuluhu sarang utusana Allah Muhammad abduhu wa rasul risalatan kana risalah amatan anu umum fi zamani dina zaman wal makani jeung makan li jami'il khalqi kasakabeh makhluk walali sareng kakulara nabi la ala mudah-mudahan sal musonip eta aroda ngaraksa musonip teh bihim ku itu ali teh mutlaqul aqoribi kana ngamutlakeun pirang-pirang karabat auman atawa jalma taharoma anu haram alika simanon tahrumun haram alika simanon az-zakatu zakat hay sudah karo kalawan sakira-kira nutur musonif atabiin katabiin ba'da dalika dina sanggeusna itu ali wasobi sareng ka para sahabat nabi bipati sodi kalawan patah sod waya juju sareng meunang naon kasrohna sod wasohabi sareng ali apa sahabi eta kullu muslimin sahabat teh tiap-tiap jalan muslim lakon pependak itu si muslim an nabi akan nabi SAW walaulah dotan sanajan sakedeung. Jadi nu sebut sahabat teh nu penting pernah kumpul jeung nabi, penting kenal papanggih jeung nabi sanajan sakedeung eta disebut sahabat. Didoakeun terus atuh. Eta aqorib mah kan tadi di dia kan sapalina aqorib ge urangnya kullu mukminin walau asian tiap-tiap jalma anu iman sanajan urang teh berdosa. Makom zakat, makom doa, makom madah kan itunya. Mudah-mudahan we urang kasebat. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten wusul sadaya amin amin amin. Wa tabiina sarang tabiin ay lahum tegas nama ka itu tabiin walau pil imani sanajan dina iman pakot wungkul pahadahola maka asub karena itu tabiin sa usotul mukminin jalma nu masih nu iman tapi maksiat. Oh urangnya terkadang da iman mah iman urang teh tapi kadang-kadang sok maksiat iman tapi ini kata wal qasdun dimaksud mah bihada takmim ku ieu nyurambahkeun ngumumkeun pi doa di doa li annahu karana sanyana ieu doa ieu hada takmim eta abdulu leuwih utama. Ruwiya diriwayatkeun anu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta doroba neunggel Rasul teh man kabaman kana takdakna jalma qala nu ngadawus iman igfir li warhamni Igbir muga ngahampura Gusti li ka abdi warhamni sareng muga mekawelas Gusti ni ka abdi. Sumakola tu ngadawun Nabi lahu ka itu si jalma. Amim. Umumkeun ku anjeun pi doa ka dina doa anjeun. Fa inna baina doa maka saanyana di antara doa al khosi anu tentu wal ami jeung am kama eta seperti perkara baina nasi dan tetap antara baina samai tetap antara langit wal ardi jeung bumi. Jadi lamun ngadua umumkeun ieu Kanjeng Nabi ngagebug kana tak-takna sahabat dina nalika ngahususkeun doana. Oh amim li doa ika wala tu khossis li doa ika. Umumkeun ku anjeun teh ari ngadua Ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Gitu euy. Jadi diumumkan ulah ngadua teh keur soranganeun tanya jawab antarana doa anu khos jeung doa anu am eta sapertikeun langit jeung bumi dina harti unggul keneh doa anu am. Mudah-mudahan aya manfaatna. Lanjutnya kana ke bagian nu katilu hapunten bilih lepat hapunten teu kenging hilap tadi dinya like sare subrek. Hatur nuhun wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.